Sok dangukeun abdi rekaman syairan, ceritana eta anu kaalaman. Cinta segitiga anu karandapan, dipikir-pikir asaku lucu pisan. Kisah anu teu asing didangukeunna, nu geus pasti loba nu ngalamanana. Ti mimiti budak ngora jeung remaja, bahkan nu kolot ge seueur nu ngarasa. Kamasyhurna ieu cinta segitiga, cerita antara aku, kau dan dia. Di dieu mah dua istri nu gelisna, ngarebutkeun cinta ti hiji jajaka. Awal kisahna abdi keur di pasantren, ninggal hiji santri anu sangat keren. Katelah kasep jeung pinterna geus ngetren, sampai-sampai diparebutkeun ku jaren. Abdi nyoba ngirim surat ka anjeunna, nitip salam jeung modus perkenalanna. Saking hoyong perhatian ti anjeunna, abdi nyelipkeun foto dina suratna. Tidinya abdi ngadadak rajin ngaji, sabab hayang ningali si amang santri. Najan dihalangan hijab ku kiai, masih ngadangu sora si amang santri. Betah pisan abdi cicing di kobongna, sabab aya nu jadi penyemangatna. Mang santri nu kasepna kabina-bina, seueur pisan nu hoyong jadi harimna. Ngan dina hiji wengi abdi nyorangan, ngahariring tatalaran jeung sorogan. Aya suara istri anu seserian, didangu-dangu asaku deket pisan. Eta sora ibi santri nu bahagia, sebab aya hiji surat na tangana. Didangukeun obrolan jeung rencanganna, si horeng eta surat ti mai idola. Rada teu tenang hate jeung perasaan, sieun teuing abdi asa kasaingan. Cinta mang santri anu jadi idaman, sieun ku bi santri anu gelis pisan. Waktos enjing aya anu sumping, nyekel tiung lompat bari di dadamping. Sora ngagerok ka abdi mani nyaring, hampir-hampir cepil abdi nu keriting. Rerencangan abdi dongkap mawa surat, balesan ti mang santri anu kasebat. Suratna teh teu panjang isina singkat, ngan aya foto anjeunna anu nyelap. Abdi terang anjeunna mere harapan, tanda cinta anjeunna geus ngisyarahan. Duh Allah nu maha asih maha heman, pamugi neruskeun kana ieu hubungan. Waktu sabulan berlalu teu karasa, 25 jumlah serat ti anjeunna. Makin hari makin kuat ieu rasa, berharap anjeunna nembak ka kaula. Pasosonten abdi calik dina saung,
Beres ngaji abdi biasa ngalamun, kajauhan ningali nu dikerudung, disamperkeun ku lalaki nu disarung. Penasaran abdi langsung ngadeketan, makin deket makin jelas kerduaan, ngarobrolna jiga nu romantis pisan, jiga anu eker ngajalin hubungan. Barang caket asa nengtog kana hate, rewas pisan ningali eta awewe. Duaan jeung mang santri pujaan hate, ningal kitu abdi berharap kersare. Gening ayeuna nama abdi atos sadar, cinta abdi ku si amang dilelebar, teu bisa dipapalirkeun jeung disinglar. Ayeuna abdi rek neangan nu anyar, dasar lalaki nu bisa na PHP, pang ahlina dina ngagoda awewe. Rumasa boga rupa nu rada hade, padahal sikap kos nu teu boga hate. Najan banget abdi resep ka anjeunna, najan bener abdi bogoh ka anjeunna. Geus apal mah tingkah pola saenyana, ngadangu ngaranna ge banget wegahna. Meski ayeuna jelas rasa hatina, tapi yakin anjeunna pernah ngarasa bogoh ka abdi keur harita, ngan hanjaka leuwih banget ka baturna. Ieu syairan ku abdi dicekapkeun, pepejeh ka lalaki tong ngecewakeun, hate istri mah sanes jang diheureuikeun.